ada orang bisa ngojay pang-pang nama. Kuyang, lain ngojay kuyang. Ngojay lain. Cing, apa tuh? Apa? Apa kumaha? Dia teh sangiang tikoro teh. Nah, apa lagi? Sebenarnya mah ieu teh perkampungan, desa beberapa desa terus bikin seperti ini teh. Ya, can ieu. Nya kudu diasupeun deui. Promosi. Welcome back nih yang udah lama ya ndenyen video. Welcome back di New Irsa Channel. Nah, ayeuna nih teker jalan-jalan ka mana cing. Pokoknya mah ikutin terus jalan-jalan kita bersama siapa? Tuturkeun we pokoknya namanya. Tong hilap di subscribe, like dan komen. Pasti komo ke alam kieu juk para fotoan we juk nyariin video juk ararebe we tinggalinya kira. Come on. Ini lu kok keluar. Apa ini lu. Anjing itu coba. Nah, ayeuna aya di mana sih orang teh? Di Jatiluhur. Cirata Jatiluhur teh beda. Oh beda ternyata. Jadi orang teh aya di Jatiluhur dan dengan siapakah nyaeta ujung babaturan SMP nya anu calalangor hungkul pokokna mah. Nyaeta di antarana Ceu Haji. Ya ibu guru. Itu artis TikTok. Tukang Tito Ai pokok namanya. Tah lamun ieu nih mah seniman disebut seniman, yang musisi mah adalah ini seniman meureunnan. Pokoknya mah sagala we. Dan ini budaknya yang lucu si Galing. Ini adalah ikonnya. Dan si Galing gitu. Jadi ayeuna teh liburan setitik carita namanya hayang ka Purwakarta nyaeta nepungan si ibu guru. Ibu guru gaul, ibu guru gelis, dan baheulana sekretaris ya, si aya teh baheulana sekretaris tapi kedua nulis di nebor. Jatiluhur. Terus ikutin guys. Inilah penampakannya Jatiluhur sekarang ya. Naon? Andai nya jauh atuh itu mah caina asin ieu mah henteu ta ieu hayo we Tito Ai si goblok mah. Anginnya adem sih tapi mun penting sigana asup angin ya, Cek. Sini Galing sini. Bu guru ulah iya, bu guru dah lain iya. Siga nuker ngaiekeun tugas. Lucu banget ini si Galing, lucu banget si Galing, lucu banget. Nah, saya di Jatiluhur ieu nya kalaka. Pasti di dia lah loba spot foto nya anu yang suka alam, suka naon. Nu resep TikTokan. TikTokan kenaon jadi tah mumpung di dia aya kuncen Jatiluhur. Kita tanya-tanya ya Jatiluhur cingan gitunya ieu mah. Kuncen ieu teh nyaho teu asal muasalna ieu dan danau berarti ieu teh bendungan kan. Danau ya waduk Jatiluhur ieu nya ting lain waduk ting waduk inyong. Pokokna mah urang tanya come on. Bu guru, tah kan orang dia nya, orang dia ya jadi. Tapi ku sabab ieu teh geus lila teuing di
Ciparai. Tuh, di sana di Ciparai. Iya. Tapi di dia. Kilana mah kan di Ciparai ya, tapi ada orang dia Yanti teh gitunya, Ibu Yanti teh. Jadi rek ditanya-tanya sok ieu asal muasalna ieu kumaha, apakah ieu teh ujug-ujug jadi waduk inyong atau waduk suro gitu naon gitu tah. Cing, apal teu? Apa? Apal kumaha? Dia teh Sangyang Tikoro teh. Nah, ya gitu. Heeh. Ah waduh, mana mah jawabanna orang Paledang. kita bisi mana kan ayeuna sebelum nanya ka anunan ka orang Purwakarta gitu nya. Boleh. Cing apal teu gitu. Maksudnya Mana heula apal teu gitu Maksudnya tentang nanya silsilah ieu lah waduk ieu gitu. kieu carita nama baheulana ngaranna Mang Mamat. Anjing nah. Dengikeun heula. Mang Mamat teh baheulana tukang pemburu manuk pit, model manuk pit. Apa manuk pit, terus dijual manuk pit. Heeh. Ah. Jadi hiji waktu tuh gunung anu itu eta teh dapuran awi ui. Wah. Anjing bae kalah. Asa ka mana-mana mana mah manuk pit dapuran awi Mamat. Urang mah nyawa oge Mamat modal tinu jurnal Risa. Lain. Sadapuran awi itu teh kabeh ku manuk pit. Mang Mamat kadinya rek ngala maksud nama. Kan kagaruahkeun Heeh. ka bawah hiber jeung etana. Jeung awina jeung Mang Mamatna. Sapanjang Mang Mamat di luhur eueuh hareung ngadaharan manuk eta ngoprot kesang nepi ka gede. Tah ieu caina teh kesang Mang Mamat teh ieu nepi ka gede. Anjing tidak masuk akal. Tidak masuk akal, gagal. Daripada Berarti orang eta mah ngarang. Ngarang berarti eta mah benar. Orang Purwakarta Orang Purwakarta. Silsilah ieu gitu. Mau nyaho nage kan 5 orang kebanjiran terus pindah ka ditu itu kan Tadi ceritanya gitu. Bener. kayu ka urang kebanjiran Jadi pindah ka ditu berarti baheula mah si ieu berarti anu bukit perbukitan ieu teh eueuh. Eueuh Rata ku cai. jadi jagung cai teh sakieu. Hah? Apa leuwih? Sebenarnya mah ieu teh perkampungan desa beberapa desa terus bikin seperti ini teh. Tapi maksudnya gara-gara asal muasalnya teh banjir atau kumaha si perkampungan eta teh nepikeun ka eueuh teh atau Ya, emang khusus dibuat untuk itu. Jadi oh kela bisi urang dibully oge nya ieu dina YouTube dina channel urang. ya. Sia teh googling we meureun. Ada silsilahna Jatiluhur cuman maksudnya bisa aja googling, tapi kan urang teh hayang nyaho Ya, anu. tapi orang potong cerita cerita Syanti aya benerna terjadi anu di Sumedang Wado. Nya, Cerita Wado kan nah terjadi bendungan. heeh. Karena itu tuh mengantisipasi banjir, Banjir. harus bikin bendungan. Nah terjadi beberapa kampung dikorbankan. Kasihan bibi ya. Nya, berarti Hampir hampir sama jeung untuk eta. mengantisipasi Ya, banjir entah kemana meureun ke daerah Tapi mana. hari misalkan Oh Jakarta, Karawang, buat Jakarta daerah. ternyata peresapannya. tapi hari dekat. Ya ini Oh iya, Sama itu. dibuat ke Karawang, Jakarta. Ada sedikit tahu lah. Oh nya. Nggak terlalu Teuing da berarti. urang teu kan ieu mah berarti sosialnya. Iya. Ilmu pengetahuan sosial gitu Jelas, nya. jelas. Da urang mah IPA-nya jadi hampura mun aya nu salah. Pembelaan diri IPA orangnya jadi teu tepati apa. Oh, jadi si eta sengaja terus dialokasikan gitu anu si tadi perkampungan nu tadi teh gitu. Dipindah Oh, ke mana dipindah. Oh, Iya. jadi weh dibuat ini. Nah, pesen kalau pesen buat gua sendiri di sahabat pohon ada kan nih. Kebetulan ada nyambung. Sahabat pohon yang di Palestina itu teh. Enggak, bukan Oh, beda kita punya lagi. komunitas sahabat pohon. Hmm. Lu juga punya kan di rumah ada tanaman. Nya. Nah, biar nggak terjadi kayak gini bikin kayak gini lagi, makanya kita itu harus nanam. Oh, oke. Karena kita Salah hidup itu satunya adalah eceng eceng gondok. gondok. Eceng gondok erek ku si bentot erek bikin cewek sambal. Itu manfaatnya gede. Karena memang kabekinya beliau. Jadi kalau kesini aman. Kita nggak bawa nasi nggak bawa apa aman. Gitu. Buapkeun. Tinggal mawa cengek nya ditambul bener tuh. Heeh. Oh, jadi asalnya teh ieu ngan nah tapi kan aya musim hujan. Di mana? Ini kan Teu hujan. Iya. Ya, tapi kan musim hujan maksudnya hampir rata-rata kan ayeuna teh keur musim hujan gitu. Cuman enggak. Di situ kan ada pengaturan air. Bendungan itu.
tahun sabaraha kela geus nya berarti. Geus teuing berarti skip deui eta nya kenapa debit airnya sekarang berkurang tah. Ayeuna tahun sabaraha anu ceuk ganti ieu ka dieu nya umur sabaraha yanti keur sekolah posisi itu posisi si Anti Ima tadi ieu dieu Ima sabaraha anu tadi dipindah SMP. kelas 3 SMP. kelas 3 SMP kan berarti mana mah SMP makan jeung urang di Ciparai. Terus orang Oh, kolot geus di dieu pana. aku posisi jeung lancet kurang gitu. nya di ditu. Oh berarti imah yang di Kolot mah. nya ada balik ka dieu. Berarti lulus urang teh Si eta berarti masih kene enggak SMP kita lulus. atau ngomongkeun tahun. Ya, lu kan tanya tahun berapa? Iya. Berarti tahun 97 kurang lebih. Tahun 97. Kolot berarti ya. Bener teh. SMP keluaran tahun 87. Berarti Jadi tahun- nyamun. berarti 97 itu Oh, terjadi. sebelum moneternya 98 kan moneter. Tapi berarti- sebelum itu udah banjir kan? Ya udah Oh. udah naik nggak seperti Tapi- sekarang seperti ini. Jadi ini nggak Terlalu stabil gitu. Bisa surut, bisa juga naik. Nah, itu pengaruh itu Tergantung. karena karena curah hujan atau Ya, bisa pengaturan dari sono. bisa pengaturan dari sana karena kekurangan yang dari Karawang, dari Jakarta. Oh, jadi dialirin ke sana. Bisa juga curah hujan yang tinggi. Cuman gini, maka jeung dialirin dikocorin Dikocorin biar yang kiwang ke sana gitu ya. tapi yang jelas Airnya gini, teh. yang jelas gini deh. Ini posisi memperbaiki ekonomi lingkungan sekitar. Ya tapi kan Ima emang di kurang politik oge menurut saya ya. Enggak maksudnya. Gitu. Cuman sekarang kan lebih beda. Berarti si perkampungan dia teh ke orang-orang can lahir kayaknya. Iyalah. Gila. Oh, zaman lu naon lahir gitu ini. ya. Lu Berarti ketinggalan kebayang lu googling tua. teh nyaho asal muasal Jatiluhur kumaha. Pokoknya nama googlingnya ulang ada ya kan. Channel capruk ieu bae pokoknya mah menyesatkan ya, Ya, mah. menyesatkan. Komo anu tadi Mang Maman. Tapi Mang Mamat jelas. Mang Mamat memang jelas. Jauh teuing sa itu di ditu anjing. Makanya Mang Mamat teh tadi setelah tapi mana kebayang manuk Berarti lamun tinu kesang Mang Mamat, Heeh. berarti ya asin siga cai laut cek aing. Awalnya gitu. Kusabab Seiring ku tumbuhan terus datangna plankton. jadi si garam-garam itu teh Iya, tadi ya. yang plankton terkontaminasi, ya. terusan si Akhirnya Petri ditawar, gitunya gitu, si ha. SpongeBob plankton. Akhirnya nya muka eta iya. jadi verti gitu. Dan semakin capruk pokok namanya gitu sekelumit cerita tentang Jatiluhur. Ya nggak mau banyak ini lahir. Ya, awal tahun kita bercerita di sini walaupun nggak penting orang mau bilang apa yang jelas kita happy, kita sedikit tahu tentang Jatiluhur, sejarahnya kayak gimana. Ada korban temen gua yang banjir yang tingginya kurang lebih ada di berapa ya? Berarti kebanjiran kan? Iya maksudnya SMP. Ya 97 tadi. Berarti di bawah Sebelum- tahun. iya, sebelum 97 udah. Kerletik oge nya sering gitu. Emang sih pernah lagi? Berarti kerletik dalam maksudnya dari SMP kelas di Lumeng sudah gede nya. Otomatis karena guyang teh meureunan naon? Geus kepati bener teh. Mun kerletik Ada orang yang bisa ngojay pang nama. guyang teh lain ngojay guyang. Nyocai lencang. Lencang nyocai banjir gitu. Ya, ya dipaksa dengan keadaan. Mau tidak mau kan mau tidak mau dipaksa dengan keadaan. Padahal Gitu. tinggi itu teh. Maksudnya kata Noy, kita nggak percaya kalau iya katang tinggi dah iya ge geus. Iya ge tinggi. kita nggak percaya kalau posisinya situasi kayak gini, kayak kita banjir di Dayakolot. Oh, iya benar. Kalau ketika surut kita nggak percaya, Iya, tapi benar. ketika banjir itu datang, Nya, orang tuh bisa ngaliwat. itu dia. Orang tuh gawe. Tegawe, anu akhirnya jadi ato. Kan Jadi jadi ato. doa teh. Ya Ya Allah, Allah, banjir gede terus. Yes. Ka datanya hos bantet teu bisa muter ka Cikoneng gitu padahal mah yang balik deui dan ngagojod lagi sare. Tak gitu. Itu Jadi salah satu manfaatnya. Jadi semua itu ada hikmahnya. iya benar. Jadi nu hayang nyaho carita tentang asal muasal dan aslinya Jatiluhur siga kumaha mah berarti kudu googling nya. Sebetulnya Nya capruk lah urang mah. Enggak, sebetulnya nggak enak kalau di googling itu versinya lain-lain. Kalau di sini ada mamanya Yanti yang di sana, itu mungkin agak sedikit lebih Ya nggak tahu deh. enggak, maksudnya dia kan lebih dulu. Berarti kurang wawancara. Ya, Wawancara namanya nanti Mamanya gitu. Yanti. Ah. Hmm.
Nuy, Naon? salah satu manfaatnya Nuy. Jadi orang Ciparai anu resep mancing khususnya jadi dia anu bisa jadi usaha tinu mancing hungkul. Orang pernah dengar ayah anu nyampe 2 minggu orang andir di dia asli bener. Kira orang nemu ka Sianti teh sugan teh eta informasi di Sianti lain lain orang sama pancing lah. Oh iya. Karena gua dulu hobi mancing kan. Suami istri Nu mancing teh. yang mancingnya suami orang istri. andir teh. Orang andir. Andir Ciparai. Suami istri. Hidup di sini ini cuman dari hasil pancing. Dia dapat jual terus kasih ke bandar terus Ya, buat makan. Di dia tapi Di sini nya di lingkungan inilah. Ya, dijual di dia. Dijual ke bandar hasil mancing. Artinya ada nilai ekonomi yang bagus lah buat mereka. Jadi sangat menguntungkan. Aduh itu si Galing. Awas kena batu deh. Awas deh. Oh nya sih pastinya. Tapi kan tadi pelakan kan? Ada awal ada berapa justru ada beberapa kali bahkan ada Itu cenderung maksudnya anu ngan meureun ieu mah anu ti mana laukna meureunnan. Jadi akibat dari nu banjir anu ka mana ti mana kan ngumpul ka dieu. enggak, intinya gini. Kalau ada gendangan air di situ pasti ada makhluk hidup. Yang hidup di air itu yang utama adalah ikan. Itu pasti ada, Noy. Nya pasti ada ikan lah. Selain Mal mungkin batu kan. nya. Makanya itu sebagian ada yang ditanam. Setiap ada kade gebis bager naon nu karaos. Naon nu karawas nah hati kitu. Adi dijalikeun rek adian deui. Berarti resolusi 20.000 hiji. Jadi BKN. orokan deui. BKN. Bekian. Tah, ayeun tadi teh pas ka dieu teh ningali tempat anu unik sih maksudnya ngaranna teh servis. Jadi sebelum nena bahasa pernah nelpon Sianti gini kan. Di reka mana? Reka servis. Sebentar nyervis. Orang awal katipu sarua gitu. Nyervis motor ya. Orang ditanya, "Mana ke mana?" Servis jauh-jauh teuing cukuran teh hiji ka indung maneh. Lain nyervis motor maneh cenah. Servis teh adalah salah satu daerah ngaran Terminal. Oh, terminal. Servis teh Terminal. kampung ya. Iya, terminal. Ngaran Jadi kampung di daerah Jatiluhur ngaranna servis. Katak urang teh nih Apa? asa aneh gitu. Plastik. Ini Tah. Ini dek, Tuh, Lamun lihat. hayang nyaho asal muasalna servis eta kasahananyana. orang servis, kurang ngedatnya Berarti si Mama apal meureun da orang servis. lain. Nah, si Mama orang mana? Orang Jakarta. Asli. Ari nu orang dia saha? Gua Babe? Jadi bukan orang Ciparai, Pangalengan. Oh. Berarti ai si ieu mah Dia mah kapiceun, meureun ka dieu. berarti Mumbara. umbara ka dieu teh. Oh, Pasti jadi buat asli nama apaan? Ciparai. Iya. Anasa tadi aing ngenalkeun maneh teh orang dieu. Itu kata Teu jadi anjir. Cancel. Berarti Sianti lain orang dia, orang Ciparai. Keluarin marah teh. ka dieu tapi ayeuna menetap di dieu gitu. Ebel maneh mah Yanti ah. Jadi sebetulnya dia itu nggak terlalu tahu, cuman dia bisa mengajak ke tempat yang minimal indah dari tempat-tempat kita gitu aja. Jeung gratis. Itu yang Nya, utama jeung itu. gratis asupnya. Asup lah. Bermalam di sini, itu lebih asik. Oh, bener. Ah, Pernah camping kan? Gua Pernah camping di dieu. Jadi anu suka ya nu resep campingnya. Hadilah deket cai lah pastinya. Aman. Jadi aman. modal, Tinggal cur, Mandi, brus. Lauk tinggal ngalah. tinggal ngalah. Nu bisa nu daek mancing nu haroreaman siga aing meuli. Aman. Tinggal asak bisa am. Tinggal asak nya bener. Butuh cel sambal aya Aya cendonok kabeuki siusuk. kabeuki bentot. Dia maksudnya jangan berat-berat, Dek. Kalau gitu pokok namanya. Dan Ada lah. ya semoga aja yang kita berikannya bermanfaat. Tidak bermanfaat, mudah-mudahan tidak bermanfaat. Kalian juga Soalnya nggak capek. usah nge-like, nggak usah lihat, pokoknya atengeunaheun deh pokoknya mah tong hayang pokoknya nama ditinggali. eta gitulah. Mana tong hayang ningali, tong hayang ka dieu, pokoknya mah tempatna tengeunaheun. Geus kitu pokoknya mah bebas terserah mah Ya, gitu. soalnya
Tuh jeung si Yanti, mun jeung si Yanti mampai ka dieu. Tah lamun mau jeung si Anti bisa aman gitu. Lamun teu wau mah nya wayahna we modal ka hiji meureun gitu ieu. Ari urang mah alhamdulillah boga babaturan anu baik lah nya dari orang-orang baik lah. Kadang urang nu teu ngartina naonna arebelna urang mah nu teu teh. Tapi dah kudu ebel. Heeh. Jelema ayeuna mah. Urang dek nyieun mungkin geng BKN. Lamun dek nanya BKN tinggal we dina Google aya klik BKN. Aya. Segitu perjalanan kita di Jatiluhur. Tong hilap di subscribe, like dan komen. Bye bye.